lain aya deui eta jelema anu teu boga gablek pikiran si koplok mah nya ka Gubernur Jawa Barat nyebutkeun Ded, aduh anjing kawas kababaturan ka gubernur eta teh gubernur goblok sia teh. Eta cenah gara-gara naon cenah lamun bisa mah cuma kieu ngomongna teh Ded. Buka deui tambang cenah kitu, tambang gitu nya. PT Tambang maksudna meureun nya. Pajarkeun teh cenah gubernur teh cenah arek mensejahterakan masyarakat cenah. Cek manehna teh Thailand deui cenah nu aya mah masyarakat cenah sangsara dengekeun ku sia goblok teu gampang goblok anu ngatur kitu teh sia mah jeung aduh ngomong teh ka ku gubernur kuat ded emang babaturan sia si koplok sia mah ngalalawur ngomong teh anjing protes mah meunang cek aing ge ngan kudu sopan atuh mah nya ku gubernur sia mah ngomong duda dedet. Emangna dulur sia koplok sia mah tara ngopi hirup teh goblok sia mah.